Bismillahirrahmanirrahim. Sapali budak ayeuna kosong dasar agamana tedidik ti ayeuna kumaha gerak kena dulur kade arek linglung pengajian kade suwung putra kade reka pahung kana ngaji kade embung gaduh putra kedah didik mempemasi keneh letik ilmu sinakapi milik ngarah taliti jeung apik mun putra tanpa didikan sok nyieun kaberengsekan resepna papaseaan anu bukti kanyataan lamun putra atah adol hirupna sok jadi tolol mun hirupna angges tolol paena ge pasti konyol gara barudak ayeuna loba pisan nu embungna embung ngaraji dirina sumawon mun masantrena sapani kacida bisa ngantepna tengah didik sanyana nurut kahayang anakna padahal saha gantina iwati para putrana tengah didik ti ayeuna kumaha ke kaharepna alim ulama ayeuna lamun tos daya umurna rek saha deui gantina kedah pikir ti ayeuna ngaji teh eta pokona ilmu mah eta dasarna wajib urang milarina pada butuh sadayana gerak contoh kanyataan pami aya kamaotan nu hirup kedang urusan ejeng nu mulasaraan memeh dibungkus mendian memeh dikubur salatan kapan eta pagawean ilmu kedah ngabogaan nyolatan mayit kemilu meren doana tetimu wajib urang tolak ilmu ibadah moal tumamu eta contoh anu bukti pagawean nu babari ngabutuhkeun anu ngarti
ngerti mun perlu undang kiai lamun aya pisulitan atawa napiriweun angkat menak arengeun jalma ngarti dibutuhkeun jadi jelas anu tepat ilmu agama manfaat nu guna di masyarakat dunia sinareng akhirat dulur-dulur sadayana kedah sadar ti ayeuna putra didik saleresna ngadidik sing sanyana kapan saha deui atuh gegentos para sesepuh ngadidik sungguh-sungguh umat Islam bakal lumpuh putra didik sina pinter sina jadi jama bener kade ulah kabalingan sumaon mun jadi bader. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.